Daramang atuh. Hana ieu barudak arek arulin kumaha parantos siap. Kantos abdi atau siap kendahar ka urang sadayana. Pira, ayo urang miluan acara ieu. Kumaha Hana abdi jeung Audrey arek miluan ka imah maneh. Hayu sok wae darongkap jeung linggi ka imah abdi. Rencangan abdi mayunan balik ka imah heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hana, ieu urang geus dugi mayunan rompong. Waalaikumsalam. Mangga atuh asup ka jero. Deng. Badami di ruang tengah wae nya supados raos. Ya. Sok aku dimulai diskusina. Sakejap abdi ambil kendaharanana heula nya. Siplah sok wae dikalolkeun ka hakan anu aya teh. Urang mulainya, marane nyaho teu yen Bekasi kasebut kerajaan Tarumanegara. Wah, nembe ngatos ya. Abdi oge nembe mirang. Abdi oge sami. Saha carios saudara Bekasi teh aha? Abdi tadi habis maca sakedik buku sejarah Bekasi. Sami oge parantos maca Bekasi zaman kampung teh kasebut daya Sumba-Sumbawa atawa Jayagiri. Wah, jadi loyong cariosna. Abdi oge. Ini abdi supados nyarios sakitar tahun 1850 teh para rakyat Bekasi kempel dina alun-alun Bekasi supados ngarubah Kabupaten Jatinegara jadi Kabupaten Bekasi. Jadi gitu, zaman baheula teh Kabupaten Bekasi kapungkur Kabupaten Jatinegara nya Fir. Nya tuh Atos dirubah jadi Kabupaten Bekasi kantor-kantor di Jatinegara kumaha? mana wiji pindahkeun. Nah, make abdi kapungkur damel di kantorna. Jadi sanes dijieun Kabupaten Bekasi. Kantor Kabupaten di Jatinegara dipindahkeun ka Bekasi. Oh, jadi gitu. Jangan baheula teh kumaha nya aya rakyat Bekasi. Anu aya dina bacaan maraneh mah ditindas ku company Walanda. Oh nyan ditugu anu caket imah anjeun kumaha hartosna jelaskeun atuh. Oh, eta teh tugu perjuangan diwangun kangge pengamut segala rupa perang hebat anu lumangsung dina mangsa nyerang Walanda II. Oh, jadi kitu nya riwayat tugu teh. Ya. Rencangan jam sakieu abdi wangsul ka imah. Abdi oge kena langsung soalna arek miluan indit ka imah sadulur. Hatur nuhun atas tampilan ilmu ngeunaan sajarah Bekasi. Hatur nuhun oge rerencangan hapunten nya Hana ngaririweukeun. Urang sadaya pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun oge rencangan. Ya, penggunungan Cina kelompok 5 kurang lebihnya hapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga atuh. Waalaikumsalam. Mangga atuh masih. Coba ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat imah anjeun kumaha hartosna? Duduk duduk. I have a pen. I have a pen. Ajak agak di sini. Ya,